Sampurasun Ujang Nyai Incu Aki sewesiwi pajajaran anu aya di Tatar Sunda sareng di mana bae ayana haturan wilujeng patepung lawung patepang rarai dina acara Kileksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade medar lalakon nu lolong jeung nu torek. Carita dongeng zaman baheula anu sok didongengkeun ku nini atawa ku Aki ka incu-incuna samemeh sare. Kumaha lalampahan anu lolong jeung nu torek teh? Sok atuh regepkeun, Aki rek ngamimitian ngadongeng. Tapi samemehna kade lali. Eta dihandap aya tombol subscribe beureum, sok pencet cenah hideung. Eta deui locengna takol. Tuluy dangukeun dongengna nya. Hayu urang ngawitan. Zaman baheula kacaturkeun aya hiji karajaan. Katelahna nagara Banjar Raharja. Eta nagara teh kakocap aman tara aya karaman, ayem tentrem matak betah tumanina, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Reaketan, reaketon, buncir leuit loba duit, luhur kuta gede dunya, sepi paling towong rampok, urip Gusti waras abdi. Pantes pisan nagara rek Kartaraharja oge, lantaran dirajaan ku raja anu adil wijaksana, katelahna Prabu Komaraharja. Dideudeul ku papatihna anu gagah sakti, katelahna Wiradahu. Kocap dina hiji mangsa, harita teh Kangjeng Raja Prabu Komaraharja nuju merbayaksa, calik dina kursi gading Gilang Kancana, dideuheusan ku para pangagung nagara katut ponggawa liana. Kabeh diuk baris ngaberes, panta-panta luyu jeung kalungguhan sewang-sewangan. Telila Kangjeng Raja ngandika, sorana agem handaruan ngandung komara. He para ponggawa sakabeh, kaulah ngarasa bagja nenyo aranjeun kumpul ngariung di ieu patempatan. Dawuh timbalan, tembal para pangagung jeung sakabeh ponggawa nu aya di dinya. Jep deui jempe, kabeh tatan-tatan pikeun nampa timbalan ti Kangjeng Raja. Ceng kaulah yang ngadenge. Nah kumaha ka aya nagara di danget ayeuna? Para mantri kabeh kudu lapor ka kaula. Cedok mantri anu pangkolotna miheulaan nyembah, terus unjukan, ngagalantang nerangkeun kaayaan nagara. Dina laporanana matak bungah kasarerea, pon kitu deui Kangjeng Raja. Sangeus rengse ditema kuno sejen, tungtungna pilih genti saurang-saurang, arunjukan ka Kangjeng Raja ngalaporkeun kaayaan nagara dina danget harita. Rata-rata laporanana pikabungaheun, atuh raja teh unggut-unggutan banget panuju paromana bear marah mai. Syukur bagja kumanjangan, kaulah tambah bagja ngadenge laporan kitu mah. Tapi ti tadi ku kaula dititenan, paman patih mah ngauleung bae. Nah aya naon paman? Cing sok geura nyarita, bisi aya mau ngamuk gajah meta di nagara. Paman patih tarap tinaker, memeh ngajawab nyembah heula, terus ngarekepkeun silana, geus kitu kakara unjukan. Kaula nun Gusti Prabu, langkung ti payun nedah sihapunten anu kasuhun, bok bilih laporan tipun emang kirang sapagodos sareng manah dampal Gusti. Wireh tadi parantos kasaksi kusadayana, sakumna para mantri laporanana pikabungaheun. Itu cek Patih Wiradahu. Nah kumaha paman Patih? Nun Gusti awon anu kapi unjuk, leres patani mah marukti, pon kitu deui anu dagang sarenang.
Nanging aya sarupi anu teu acan kaunjukeun ka kersa gamparan. Naon teh Paman Patih? Saur Kangjeng Raja bari kerung, kabungahna ngadadak sirna. Saban dinten aya wae rahayat gamparan anu ical. Kalayan teu acan aya saurang oge anu kapendak deui. Tah ieu anu janten emutan teh Gusti. Gebeg Kangjeng Prabu Komaraharja ngarenjag reuwas. Kitu deui para ponggawa, kabeh kaget ngadangu beja kitu teh. Mimitina mah loba anu teu percaya. Tapi sabada ditelek-telek mana horeng para mantri ge geus aya nu nampak laporan kitu. Ngan dianggap sepi teu pati dipikiran, akhirna teu kalaporkeun. Kangjeng Raja benduk. Harita keneh nimbalan ka Patih Wiradahu pikeun maluruh eta kajadian. Bok bilih aya pangacau ti nagara deungeun anu boga niat hayang ngancurkeun nagara Banjar Raharja. Harita keneh Patih Wiradahu nyembah. Terus amit mundur sejanga ronda ka tepis wiring pikeun maluruh eta kajadian. Malah diwidian mawa ponggawa jeung prajurit petingan. Bisi di jalan aya mau ngamuk gajah meta. Sanggeus tarapti bralmiang diiring ku para prajurit, ari Kangjeng Raja lumebet ka padaleman diiring ku prameswari katut para emban anu satia. Kocapkeun di hiji lembur anu aya di lamping gunung. Eta lembur katelahna Cisawangan. Dumeh eta loba anu nyawang wungkul teu karana ngalaman nincak. Lantaran pernahna jauh pisan ti puseur dayeu. Mimitina mah memang eta lembur teh kawilang aman Kartaraharja. Sepi paling towong rampog teh nyaan. Rahayatna runtut raut sauyunan tara aya pasirikan. Tapi kiwari mah beda deui. Lembur teh sangar teu matak betah. Loba padumukna anu kapaksa ngungsi. Sabab cicing di lembur teh asa teu aman. Ari nu jadi cukang lantaranana meh saban poe aya padumuk nu leungit kalayan tara kapangih laratanana. Ku ayana kitu loba barudak anu kaleungitan indung bapana. Aya oge kolot-kolot anu kaleungitan anakna. Tina awahing kusieun lalun tak ninggalkeun lembur arindit sakaparan-paran tepuguh anu dijugjug. Harita teh di perjalanan. Aya hiji lalaki umurna kira-kira 30 tahun. Lempang mapai jalan satapak. Ngalenghoy semenulungse. Teu kanyahoan ngaranna. Ngan ditaksir urang Cisawangan tea nungungsi nyingkahan balai. Eta jalma teh lempangna tongoy teu rara tereret. Dina waktu anu sarua ti tukangeunana aya deui hiji lalaki. Jigana teh umurna ge moal jauh. Ieu mah lempangna gancang kawas nu diudag jurig. Ti kajauhan keneh geus gogorowokan. Hei, saha nu aya di hareup? Ngisi, hiling ulah ngahalangan jalan. Ieu kuring rek ngaliwat. Kitu pokna bari terus lempang rusuh, iteukna diulang-ulang. Kitu jeung kitu we, kawas nu teu boga kacape. Ari beungeut dangah teu nempo tincakeun, mana horeng teu nempo alias lolong. Atuh barang nepi kanu hareupeun. Ceprak neungar terus tikusruk kana kamalir. Haduh, nasia teh teu ngawaro atuh. Cek aing ge hiling nyingkah. Ulah ngahalangan bisi kadupak. Nah teu kadenge teuing selain teh. Eta jalma kukulutus bari leungeunna uyup ayap neangan iteuk. Sabab tadi teh lesot sarta kapeclengkeun. Ari anu diteungar sarua ambekna. Keur mah eukeur harita teh baluwang lantaran bingung teu boga tujuan. Katurug-turug diteungar sekaligus nepi ka ti jongklok. Korejat hudang haok nyentak. Si daing deui teu neuleu dikamanakeun atuh mata teh. Wah nya teu katenyo. Kituna teh bari tutunjuk. Sakapeung nepak dada bari dangah.
Kuduna oge sia anu ngarti. Aing mah geus gogorowokan ti jauhna nitah nyingkah ngarah teu kadupak. Nah atuh teu ngadenge teuing. Dikamanakeun ceuli maneh teh? Sia nu teu neuleu, sia nu teu ngadenge, dasar torek. Tungtungna hoghag parearea omong. Itu ieu pada embung ngaku eleh. Mana horeng nu lolong pasea jeung nu torek nya puguh pasalia wae. Nya picung nya hulu maung kawas pasea jeung lisung. Tina kurangkah pasea duanana nepi kalungse. Nu lolong ngalungsar sisi kamalir, nu torek nyang saya kana gawir. Menang sajongjongan mah jempe. Nu kadenge ukur ting haregakna napas nu cape tas pasea. Akhirna nu torek sadar. Pok nanya, kisilah, ari anjeun teu nempo, bari nelek-nelek kana panon nu lolong. Kuring mah lolong ti kudrat. Matak mun lempang teh sok gogorowokan nita nyisi, bise aya anu kadupak. Nah atuh ari maneh teu ngawaro. Jadi weh kudu pasea. Ari maneh torek, jawab nu lolong terus malik nanya. Naon? Ari maneh torek? Kumaha? Kaharti ayeuna mah. Cek nu lolong bari nyerenge. Pasti maneh toreknya. Sekali deui kudu bedas ngomong jeung kuring mah. Kawas tadi ngomongna atuh. Cek nu torek bari pepeta. Mana horeng ari ngomongna biasa mah teu kadengeun. Kudu gogorowokan kawas anu pasea. Atuh gero anu lolong teh ngagorowok. Ari maneh torek bonge. Kuring oge torek ti kudrat. Anu ngomongna alon mah teu kadenge. Tah ari kitu mah rada aya hawar-hawar. Nyeh seuri. Terus diuk nangised ngadeuketan kanu lolong. Oh, paingan kuring gogorowokan teh teu diwaro atuh. Da geuning toreknya. Hampura atuh baraya kaya kieu mah urang teh sanasib. Maneh lolong, kuring torek. Akhirna mah uplek ngobrol paduduaan. Nu tadi silih sentak pasea teh jadi boga batur pakukumaha. Nu torek katulungan ku si lolong, anu seukeut pangdengena, anu lolong katulungan ku si torek, anu awas panenjona. Sanggeus silih pikawanoh timbul rasa silih pikabutuh. Tina pasea teh jadi bunga, sabab aya batur pakumaha. Tungtungna mupakat, rek ngaraketkeun duduluran, sanajan tadina teuhir teu walahir oge, ayeuna mah kawas dulur pat kuhinis. Soal ngaran duanana sapuk satujuan, rek nyebut si lolong jeung si torek bae. Moal make ngaran sejen. Lolong, cek si torek daria. Aya naon torek? Tembal si lolong. Kuring teh regreg ayeuna mah. Teu asa nu ngelis kawas kamari. Syukur pisan maneh daek di aku dulur ku kuring. Kitu cek si torek. Ngomongna ikhlas bijil tina ati sanubari. Da jeung nyana. Manehna teh sasat liuk leuweung liuk klamping jauh ka sintung kalapa. Liuk deungeun liuk lain jauh ka indung ka bapa. Sarua da kuring oge nu ngelis teu dulur teu baraya. Matak lempang sakaparan-paran oge geus teu boga kulawarga. Tapi rek kumaha urang teh ari geus kieu torek? Cek si lolong daria naker. Urang lempang mapai jagat. Keun bae teu kudu mikiran tujuan ka mana we nepina. Pokona mah asal jauh we ti Cisawangan bisi leungit kawas batur. Hayu atuh kuring mah satuju pisan. Najan rek ngurilingan dunya ge kuring mah daek. Da ayeuna mah moal susah nempo jalan da aya maneh nu awas panona. Kuring ge teu susah ngadenge da aya maneh nu seukeut pangdengena. Keun urusan tetenyoan tanggung jawab kuring. Urusan dedengean tugas maneh lolong. Mupakat lah. Hayu. Geus kitu mah bral duanana miang.
Si torek lempang ti heula dituturkeun ku si lolong bari muntang kana tak-tak sobatna. Ayeuna mah iteukna teu diperlukeun sapaparat jalan galecok ngobrol bari sempal guyon gogonyakan sakapeungting cikikik sareuri atuh alam dunya teh asa ngalegaan deui teu heureut kawas kamari. Teu karasa sampalan geus kasorang lamping pasir geus kasungsi. Si lolong jeung si torek lampar naker lumampahna. Beuki jauh ti lemur Cisawangan barang anjog ka hiji tempat si torek ngarandeg bari nyarita. Lolong eureun heula euy. Di hareup aya nu leumpang pakeanana garinding samakta pakarangna kawas-kawas ponggawa ti karajaan. Tempokeun sing awas. Mun geus aya hareupeun kuring bejaan deui, tembal si lolong bari dengdek. Ngadedengekeun sora tinggal bligna nu leumpang. Kataksir ku si lolong, nu leumpang teh aya kana 7 urangna. Lolong rombongan jalma teh geus aya hareupeun. Tapi teu ngaromong, cek si torek bari nepak leungeun si lolong. His, teu ngomong kumaha? Puguh ti tadi ge recok wae. Tah dengekeun. Aya nu nanya ka urang, cek si lolong harewos. Ai kisila. Ieu teh rekamarana nu nanya teh Patih Wiradahu gancang dijawab ku si lolong. Kuring keur ngalalana. Kamana we nepina? Ari aranjeun saha? Eta geuning manis sapakta pakarangna. Kawas-kawas rek maju ka medan perang. Kaula patih karajaan Banjarharja. Rek ngaronda ka pasisian. Aya beja ka nagara. Magar di lembur Cisawangan loba jalma anu leungit. Cik sugan andika nyaho. Nah nya eta teh? Oh, gamparan teh patih karajaan Banjarharja. Hapunten juragan, ieu abdi rumaos kirang hormat. Mugi kersa ngamaklum abdi lolong pun dulur torek. Cek si lolong bari anger muntang kana tak-tak si torek. Taya bayana ku kaula dihampura. Sok geura jawab sugan andika ngadenge beja ngeunaan jalma anu laleungit tea. Patih keukeuh hayang menang beja sabab pancen memang maluruh perkara eta. Nun Gusti leres saku mah dawuhan gamparan. Di Cisawangan seueur jalma anu ical, malah mah abdi oge kawit teh nya ti dinya. Purwana lunta ngalalana teh dumeh di lembur ngaraos teu aman nu akhirna henteu betah. Da seueur kasieun tah kitu kaula nun Gusti Patih, cek si lolong capetang naker. Syukur omongan andika namahan regreg kana hate kaula. Sabab teu salah deui memang lembur Cisawangan pisan anu diteangan ku kaula teh. Bra geura teruskeun lalampahan andika muga-muga tinembu bagja. Hatur nuhun Gusti Patih, cek si lolong. Geus kitu mah Patih Wiradahu teh nimbalan ka para pangiringna pikeun neruskeun perjalanan. Teu pararuguh jelema teh. Ngadonting polohok kitu cek urang mah nanya-nanya atuh da moal ngeunah ari disebut pireu mah. Cek si torek kukulutus da manehna mah teu ngadenge. Ih ari maneh torek pan bieu gunem catur jeung Patih piraku henteu kadenge. Ih apan kuring mah torek. Ongkoh torek tapi omongan kuring kadenge. Cek si lolong heraneun. Long, lamun maneh ngomong bari muntang kana tak-tak kuring pasti kadenge. Mun teu kitu kudu ngagorowok. Oh, kitu. Geuning boga kalakuan aneh maneh teh torek. Cek si lolong bari kumet cerek. Nyaduka teuing eta mah kersaning Gusti. Eta meureun dumeh urang geus paheut pasini rek sapapait sama manis jadi karteg hate maneh karasa ku kuring. Nya jiga namah kitu
Engke deui ngarah kuring teu capek gogorowokan mun rek ngobrol ka maneh teh rek bari muntang kana tak-tak. Heueuh bener kitu. Yo ulah ngomong wae, mending urang bari lempang. Nam atuh. Beral duanana lalempang deui. Duanana galecok ngobrol tambah layut. Rek teu kitu kumaha, da karasa pisan mangpaatna. Nu lolong teu sieun salah jalan, nu torek teu sieun dibobodo batur, horeng ku babarengan bari silih percaya mah hirup teh karasa hampang. Ku kituna si lolong jeung si torek sosobatan tambah dalit. Kocap dina hiji mangsa, si lolong jeung si torek anjog ka hiji leuweung. Tangkal kai jerangkung gede manuk krecet di sarada sakapeung kadenge sora oa jeung surili. Reg si torek eureun terus mundur lalaunan. Si lolong nurutan tapi bari jeung nanya, "Nah make mundur aya naon?" "Long, aya orai lemah ngajepat dina jajalaneun." "Cek beja, orai kitu mah peurahna mati." "Kudu kumaha nyapi petaeun?" cek si torek bari mencerong ka orai. "Aya jalan sejen," cek si lolong. "Eueuh, sabab kakenca lamping mani gurawes. Kakatuhu gawir maninang tawing, mun maksa maju sieun dipacok orai. Baledog ku batu sina nyingkah, atawa babuk ku ieu kuring," cek si lolong bari ngasongkeun iteuk. "Tanya kitu we atuh." Teu mikir panjang, habek orai teh dibabuk ku iteuk. Orai murungkul, buntutna meulit kana jukut, ari sungutna calawak sarta letahna lel-lelan. "Paeh?" cek si lolong. "Acan buntutna utek-utekan keneh." Coer ku iteuk terus alungkeun ka landeuh. Si torek nurut. Orai nu usik-usikan keneh disungkal ku iteuk, terus dibalangkeun ka landeuh. Pijalaneun aman, eueuh pikasieuneun. "Aman ayeuna mah, hayu atuh lempang deui." Beral duanana lempang kawas tadi, bari teu weleh ngobrol ngaler ngidul teu make judul kamana bae ingetna. Barang nepi ka hiji lengkob, si lolong nepak tak-tak si torek. "Aya naon?" cek si torek bari ngarandeg. "Kuring ngadenge sora maung." "Tah, ngagaur deui. Jigana moal aman ngaliwat ka dieu mah. Aya jalan sejen?" cek si lolong bari jeung dangdak dengdek ngadedengekeun sora sejenna. "Maung?" si torek ngarenjag. "Heueuh, aya sora maung." "Kumaha atuh?" "Heueuh aya jalan sejen teu. Ulah maksakeun bisi disampahkeun si hung maung anu ranggeteng. Kuring mah yang kena hirup, mung jadi caduk maung." "Ke, urang alak ilik heula." "Oh, nya, aya tuh. Hayu urang mengkol ka jalan ieu ya. Sugan we ka dieu mah aman. Nama tuh gancangan. Bisi kaambeun manten ku maung." Si torek mengkol dituturkeun ku si lolong. Berkah tetepung jeung maung. Tapi kungsi kadenge deui sorana ti kajauhan. Ari si torek mah jongjon we da teu ngadengeunna naon, cek pangrasana mah aman we perjalanan teh. Sanggeus lempang kira-kira satengah poe, jog anyog ka sisi Tegal, didinya terus mudun nurugtug beras ka sisi Walungan. Ti kajauhan keneh ge geus kadenge sora cai anu seah. "Lakadalah, sakieu keur hanaang teh bet aya cai," cek si lolong bungaheun pisan. "Cakakak," si torek seuri. "Hehe, kunaon ari maneh lolong? Aya cai di mana? Ieu mah di Tegal Jukut, jauh ka Pancuran Anggang Kawahangan, eueuh balong anu tembong," tembal si torek. "Kukuring mah geus kadenge sora cai anu seah. Pasti Walungan gede. Mengkol kakenca atuh. Jigana mah beh ditu tuh Walungan teh." Si torek nurut,
Sanggeus lempang kira-kira 10 tumbak, jog anyog ka sisi walungan, didinya ku si Torek oge katenyoeun caina herang ngagenyas. Bener, geuning deukeut ka walungan, tetela maneh mah sakti lolong. Najan teu nenyo ge nyaho yen aya walungan. Panpang denge kuring mah seukeut. Benernya, untung maneh mah boga ceuli teh bisa ngadenge, cek si Torek bangun sirik. Ku manehna kacipta bagja temen mun ceulina bisa ngadenge teh. Maneh ge untung boga panon bisa nenyo. Tapi meges ketang, nah bet hantem wae ngomong ke nu kitu. Ayeuna mah hayu urang mandi ngarah seger. Bener, hayu sekalian bebersih. Sabab meh saminggu tara mandi, tembah si Torek bari cucul-cucul, lung bajuna dialungkeun kana batu. Gejebur kana leuwih, terus kokojayan bangun gumiraнаker, sakapeung icik kebung kawas budak. Ngadenge kitu si Lolong kabitaeun. Manehna oge gura-giru ngalaanan baju. Geus cucul-cucul, keteyep lempang lalaunan muru leuwih bari leungeunna uyup ayat. Terus Long, terus, cek si Torek ngabejaan. Tekung si Lila, gucubar si Lolong tigubrus kana leuwih, atuh mani ngarong hea preuwaseun. Cakakak si Torek seuri, atoh nenyo sobatna tigubrus teh. Ari si Lolong sabisa-bisa ngojai, sirahna mucunghul terus gigi deug. Nyeh seuri bari ngomong, seger euy. Saterusna mah duanana sukan-sukan galumbira. Ngebak ngebur dina leuwih, puguh bae matak betah. Sabab tas lempang jauh bari lamokot ku kesang. Ari ayeuna manggih cai nu herang ngagenyas. Karasana tiis matak seger kana awak. Keur kitu si Lolong ti kosewad lantaran nincak batu anu leueur. Jaba asa maju batu teh. Kujubar karelep si Lolong ngalalep ka jero leuwih. Nenyok kitu si Torek calangap teu soraan bakat kureuwas. Panonna molotot. Tapi tekung si Lila gero ngagorowok. Lolong. Hanjakal pisan. Ujang, Nyai, Incu Aki. Waktosna parantos seep. Kumaha atuh nasib si Lolong saterusna. Antos dina pedaran salajengna nya. Numawi ulah lali etah tombol subscribe pencet. Kitu deui locengna takol deui. Tangke lamun Aki ngadongeng deui tangtu di bejaan. Sakitu heula nya. Cag.